Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa patepang di sareng abdi pun Ardelia Nurulan dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rupening informasi ti Sunda keur Balaria edisi Rebo ping 24 Februari 2002 hiji. Pamiarsa salami 3 menit kapayun singkuring nyari sareng pamiarsa dina sabudereun informasi budaya Jawa Barat anu munggaran aya warta tina Kuningan ngeunaan seni rengkong meh tumpul. Seni rengkong kiwari geus arang di aya nu nanggap di Tatar Pasundan, kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge saukur sataun sakali dina acara Seren Taun Wungkul. Sumangga nyanggakeun pidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tataneum di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas sabangsa rancatan nu jieuna tina awi gombong. Panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun suara nu aneh hasil tina geserna injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep. Seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakean adat model Sunda, model kampret lengkep jeung pangsi hideungna. Diwuwuhan ku iket atawa totopong. Baheulana mah sok mindeng pindangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara Taun Panen Raya. Informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas tina pindangan Warta Sunda dangan ieu singkuring pun Ardelia Nurulan pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.